silaturahmi jadi atah anjan, kabeh jalma boga masalah tapi teu kudu jadi sabab hoream. Gerah hirupkeun ku sorangan, ngajak ku seje metakeun kabeh. Karuku dararata kabungaan asmarada hate ulah masku mambang urang leuwikeun ku silaturahmi dan dakulah teu datang miheula ari wira teu dipikeun geura masalah mah aya wae unggal mangsa batak naon alus namun dipikiran dan dakulah teu datang miheula ari wira teu dipikeun geura masalah mah aya wae unggal mangsa batak naon alus namun dipikiran. Kabeh jalma boga masalah tapi teu kudu jadi sabab hoream. Gerah hirupkeun ku sorangan, ngajak ku seje metakeun kabeh. Karuku dararatan kabungaan asmarada hate ulah masku mambang urang leuwikeun ku silaturahmi dan